Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para guru, para kesepuhan, jamaah bangsan rahimakumullah. Puja puji syukur selalu senantiasa ulang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mugi salamina dicurahkeun ka baginda urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pangaosan rahimakumullah. Alhamdulillah dina dangetan ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngajina urang dipasihan kamudahan kagampangan Allah Subhanahu wa taala. Neraskeun kana hanca ngaos urang kana surat Al-Waqiah anu ayeuna balauna ngawitan dina ayat anu ka-51. Summa innakum ayyuhal dhallunal mukadzibun. Mangga urang kawitan. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innakum ayyuhadhdallunal mukazzibun. Tsumma innakum ayyuhadhdallunal mukazzibun. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Mangga yana orang tinggal ya hurufna hiji-hiji panjang pondokna hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam mim ya tasydid dan gunakan dua harakat. Summa in nun gesaru wa ya tasydid dan gunakan
Tsumma innakum mim pangarepan rupalip tizar ngarana macana ulah kieu innakum ulah langsung innakum ulah innakum kudu langsung summa innakum ayyuha aya alif lam na didinya ngaran alif lam na asyamsiyah ayyuha bod ulah sampai betul siga huruf zod bod ma bod baik bod ulah zod ya ulah zo ulah za bod ayyuha huruf dod na ayalipan terus karep na ngarepan huruf lam na ya tasydid dan eta ngaranna mad lazim musaqal kalimi panjangna 5 sampai genap harkat dol siga dina walau dina al-Fatihah teh ghairil maghdubi alaihim ulah walado eta madal atawa qomo walazo eta tamazon nah imadon lamun kira-kira tasydid nasieun teu kabawa teu kabaca maka geus teuing keur belajar mah kada dihentakkeun ge saeutik dol lamun urang keur leutik teh pan ngaji kitu dol tasydidkeun sia dol sakitu le nah supaya kabaca are eta mah kakebelan tiraku urang tasydid anak dihentakkeun nah itu juga dina surat ad-duha de wa wajadaka dhallan fahada nah sarua eta ge mad lazim musaqal kalimi atawa kilmi sarua terus dhallu matabe dua harakat panjangna dallunal alif lam al qamariyah mukazzal zal mukadzibun mat akhir lis sukun laa eta ngaranna mad padal kan ngarang mata bae ge entah bae ngan ieu mah laa mad padal laa panjangna 2 harakat laa kilu panjang 2 harakat sarua mata bae ngaranna laa kilu namin nun pangarepan huruf shin eta ngaranna irfa min shin syaja jim syajarim tanwin ja ngarepan huruf mim eta ngaranna idgham begunna min nun pangarepan hurufan zai eta ngaranna irfa siga tadi min za zak op zak mat akhir li sukun fama panjang 2 harakat mat tabe sarua liu sarua mat tabe liu fama liu namin min hal min ulah dibaca min ulah min ulah min nun pangarepan huruf ha eta ngaranna izhar min hal al qamariyah min hal butun butun mat alif sukun
fasya shin gede aya titikan 3 fasya mad tabai mad asli 2 harakat panjangna fasyaribu 2 harakat sarua mad asli mad tabai fasyaribuna ain alaihi minal ulah dipanjangkeun hina eta malain mad silanya jika dina urang sok sallallahu alaihi wasallam ulah sallallahu alaihi wasallam hina ulah dipanjangkeun tama kunaon lain mad sila karena satacan hakna aya iya na paeh lamun satacan hakna aya huruf anu paeh anu sukun hina ulah dipanjangkeun lamun satacan hakna hurufna hirup artina aya jabar aya jeeran eta panjangkeun nya lamun kaharepna lain ngahareupan alif eta ngaranna silah qasirah 2 harakat panjangna lamun kaharepna ngahareupan alif eta ngaranna silah tawilah ngaranna fasyaribuna alaihi minal al-qamariyah ulah dibaca minal ulah dibacana minal ulah minal hamim ha minal hamim mad arid li sukun fasya shin gede deui bae fasya mad tobai deui bae fasyaribu 2 harakat sarua mad tobai deui bae fasyaribu nasyur ro nasukun satacan ro na baris naon eta PS berarti ngaranna ro na tabkhim alias kandel dibacana syurbal al qamariyah syurbal him ha gede himat arid lis sukun ha gede de bae ha mat tobe iman asli 2 harakat panjangna haza zal gede haza haza sarua mad asli mad tabai 2 harakat bae panjangna nuzuluhum ha he nuzuluhum yaumad alif lam asyamsiyah yaumaddin mad arid lis sukun tata di makhraj jeung tajwidna ayeuna urang kana arti kana isi kandungan kana tafsiranana wallahu a'lamu bimuradi bidzalik bahwa minggu kamari urang tos terang bahwa anu bakal dikumpulkeun diudangkeun ku Allah terus dikumpulkeun di yaumil kiamah eta teh anu awal nu pertama sampai kanu akhir kabeh sampai ka poe kiamat eta bakal diudangkeun kabeh ku Allah bakal dikumpulkeun kabeh dina hiji tempat anu tos ditentukeun ayeuna urang teras summa innakum ayyuhadhdallun wallahu a'lamu bimuradi bidzalik maka kari-kari sanyanya naranjeun kabeh jelma-jelma anu sasar kabeh anu ngabohongkeun kabeh an sabilillahi wa huwa tauhid ngabohongkeun tina naon bohong tina ngabohongkeun tina jalan Allah naon eta jalan Allah nyaeta tauhid nunggalkeun Allah al mukadzibun anu ngabohongkeun kabeh al munkirun al hasyra tegas nama anu ingkar kabeh kana bakal dikumpulkeun la akiluna min syajar mizakum pasti bakal ngadahar kabeh si golongan kiri ngadahar naon ngadahar min syajarim min zakum tina tangkal tina buah zakum tina zakum la akiluna syajaran huwa zakum
tegas nama pasti bakal ngadahar kabeh si ahli azab si golongan kiri karena hiji tatangkalan nyaeta nu disebut dengan tangkal zakum. Famaliuna min hal butun maka minuan kabeh si ahli golongan kiri teh tina eta tangkal zakum minuan naon minuan kana beutengna ay kullu wahidin minkum yumla'u batmuhu min tilka syajari tagas nama saban-saban jelma anu asup kana golongan kiri tina aranjeun kabeh eta bakal dipinuhan beteungna tina eta tangkal zakum. Terus fasyaribuna alaihi minal hamim maka nginum kabeh si golongan kiri ay akibazalikal ukli bila roisin tagas nama maka nginum kabeh ketika pas ngadahar eta tangkal zakum bila roisin ngadaharna teureun-eureun karena teu aya deui kadaharan tangkal zakum buah zakum nage anu pait kacida. Terus nginum kana naon minumna minal hamim ail ma'il hari nginum nage cai anu panas anu golongan kiri mah fasyaribuna syurbalhim maka nginum kabeh si golongan kiri syurbalhim siga nginumna onta anu haus jasa ayla yakunu syarbukum minhu syarban mu'tadan bal yakunu misla syurbil ibilil atos tegas namanya henteu aya nginum aranjeun kabeh tina eta teh tadi cai anu panas kecuali nya syurban mu'tadan eta teh minum anu dianggap sangat luar biasa bal yakunu tetapi ayana misla syurbil ibilil atos eta nginumna siga onta anu haus jasa padahal mah eta cai teh panas kabina-bina karena tos ngadar anu pait jasa urang ge lamun geus ngadar anu pait panah nginum bae lain geus nginum obat bae karasa pan pait kana nginum deui omo eta mah tangkal zakum atuh paitna ge teu leungit-leungit sehingga hayang ngaleungitkeun nginumna cai panas karena teh di cai nginumna atuh siga onta bae anu haus teh anu glogok anu padahal mah moal ngaleungitkeun. Nah hadza nuzuluhum yaumadin ieu teh siksaan anu bakal turun ka si golongan kiri dina poe kiamat. Ayalaisa hadzal mazkur kulul azab bal huwa awwalu ma yalqaunahu minal azab jeung deui nya henteu ari ieu anu tos disebutkeun tadi eta sakabeh azab anu bakal ditarima si golongan kiri bal hadza awwalu ma yalqaunahu minal azab tetapi eta teh nya anu kamari jeung nu ayeuna tos disebutkeun eta teh awalna siksa anu bakal tiba si golongan kiri kana eta siksa nu tadi teh ya karak permulaan doang nya wa huwa juz'un minhu eta teh cuman sebagian doang bagian tina siksa encan sakabehna wa idza kana hadza ma yu'andu lahum awwalu qudumihim fama dhannuka bima lahum ba'da istiqrarihim finnar jang tatkala aya ieu siksaan teh anu tos disiapkeun nya tos diancam kasih ahli golongan kiri nya awal dina kadatanganna tos model kitu terus fama dhannuka bima lahum ba'da istiqrarihim finnar maka kumaha menurut pandangan anjeun kalawan siksaan pikeun si golongan kiri saenggeus tetepna eta si golongan kiri di neraka
satacum asup ka neraka kadaharana tina tangkal sakum anu pait kabina-bina nginumna cai panas anu panas rosa terus deui siksa anu kamari teh anu tos disebutkeun cuaca anu panas jeung sagalanya maka eta teh karak pertama doang maka di dieu tuh famadzannuka bimalahum bada istiqrarihim finnar maka coba ku anjeun bayangkeun kumaha kira-kira pikiran anjeun ngabayangkeunna ketika eta si golongan kiri tos tetep aya dina neraka sakitu karakeh sambutan kedatangan doang siksana model kitu tah mudah-mudahan sadayana urang dijauhkeun tina siksa jeung ulah sampai asup kana golongan kiri ulah sampai kitab urang dipasikeun kana tangan kiri urang mudah-mudahan urang salamet sadayana bilih aya kata-kata nu salah nyengkeun di maklum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.